Nah, nya teh asa aya nu asup kana ceuli teh. Teu geunaheun kieu asa jadi kurang dengeng ceuli teh. Kunaon ya ditinggali-tingali teh ngome-ngome wae ceuli. Iya aya nu asup gerakana ceuli teh teuing naon pang nempokeun sok. Asa jejelengengan ieu teh, kurang dengeng. Cik, hadieu orang tinggal heula ku abi bisa aya naonan di jerona geura. Cik, orang tinggali heula. Ini naonan jeung nama alus. Tapi asa kurang dengeng ieu teh nyeri we tuh asa jejelengengan kitu asa aya nu asup di dieu teh. Moal meureun yang kege eta mah rarasaan we meureun. Sugan eueuhnya atuh engke mah cageut. Hayang aya nu tah ngore tadi ka abi. Lumayan boga-boga kerjaan atuh. Jika tuh geura ini metere angeus. Oh, atuh abi rek nyana ka lapaculna nya, teu beres ah. Najik. Yang abi angkat heula nya, ieu tos nyana pacul. Alah, asa dungdeng kieu teh sirah teh. Nah, si ayang teh itu kare keji geus balik deui ya, kunaon? Nah, ayang geus balik deui, kunaon tadi janjakan sirah kitu? Luka itu yang keur ngoret bi teh jug-jug lengangan lieur. Jigjang pangyanakeun panadol jig obat nyeri sirah asa aya di bumi itu di ditu. Keun budakna tadi kan. Ayo eup. Abi nyokot heula teh nya. Nah, sok. Rek jaro bisi pohoeun teu mawa caina kata. A few moments later. Nah, hanya engko nyeri sirah, tapi ini tah nyokot panakol, henteu dia mah kitu. Yang panakol teh kenaon? Astagfirullah. Nah, yang tetah nyokot panadol kalah kapan nakol ieu mah. Naon? Hayang ditakol. Nah, kalau ka ditakol nyeri. Hayang deui. Nyeri. Deui. Ah, Nah, kadang hayang wae ditakol. Ini parah nih. lain panakol, panadol. Hese jeung budeuk mah. Ya, budak. Salah urang gimana? Tadi saya nyebutkan menta panakol. Urang salah dengeng gitu.